kemarin naon ente dina Facebook upload foto hareupeun beca gitu. Apa aja mana? Oh, Aing tuh orang ate anyar. Apa teh? Can babeh aing jadi ketua kampung aing anyar kene. Karek sebulan. orang pajak saya mah. Tama JB-nya tuh. Kebalang teh orang bahas dina podcast tak ulah eta mah kudu teh. Ulah. Oh, pibahayaeun ke jang ente. Sesuai ya. Dua orang goroan. Pak, belum masuk. Kela. Aduh, hese gue megang kamera ge, Kuma, Iya sih, yo. oh, Bukan bapak nate. Jadi tua kampung karek sabulannya. kedua kampung, bapana, Masuk nagihan pajak gini ngana. kedua kampung bagian nangian pajak. Dia ngus pepotongan, pepotongan gerak. Wah, Dapur kana eta. kahade bahaya. Wah, kumaha kitu, Pak? Ayo, ayo nama zaman julid, netizen menapaleun dilaporkan. Ah, mana naon kita ngebae dah. Apa maneh? Nah, omong ke kudu riu. Naon jadi netizen. Da babeh urang iya atuh ngaranna oge. Sio ditewak ke polisi aing gede artis. Oh, bahaya eta. Atuh ya. Mau mana naon? Babeh aing kalau hurna oge atuh. Dipoto dina becana, diupload ke Instagram. Anjir, Orang bahasa orang bukan kayak wah, iya mah perlu di podcast kan ya. namanya netizen. Siap, buka banyak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Obrol TV, obrolan dan berbobot tapi pasti. Oke, para warga Israel dulu di mana ayana hatur nuhun parantos kuping deui ka video si Obrol TV anu parantos menggelora mendunia nya, mendunia. Jam gaib. Jadi para warga Israel ieu di dasar ieu aya kebenaran aya budak tukang kepala kampungnya bagian dan pajak di peperontongan orang bahasnya dan podcast siap ulah kemana-mana jangan dulu skip kita saksikan penampilan dari kita semua Kita beberapa bulan pernah ente Sebulan. bukan lagi sebulan gus babehna karek sebulan jadi kepala kampung bagian ngurusin pajak jadi anu dagang naon teh pajagan atuh babeh urang urusan atuh. Batak urang aya mah ngeunah hirup teh aya kayaan we kana keretek kok bari ajengkeun kuda teh lain teh. ulah ulah bahaya Kan meh loba awewe kayangeun. baik eta kagena lu mah kasak batu kaciduk bisi kaciduk orangnya ngerasa rugi lamun kitu cara nama euy Moal kitu. orang sok urang taat karena pajak Pajak. dina hasil dagang cokot ku babeh ente oh terus dina naon panen pajak Mari anak ku sieun dipake poya-poya poya wah urang selaku hari situasi di kampung kumaha di kampung jangan aja waduh Woi, nah fasilitas Wah. nu halus itu ai pajak di sing goreng geuning dipake tergejut kieu. wah mun kaciduk kumaha Kumaha tuh we? Wah, naon satekeun bae nih sepi mah. Anjir. Mana naon moal asli. lain bisi ka tinggal ku netizen di Instagram lain mah wah cenah ieu budak kepala kampung geus babalagan pelodongan dipoto hareupeun beca bawa ladang pajak cenah engke dilaporkeun ka pamarentah rek kumaha Bener kitu, Mang? Moal mana naon kata mah netizen mah sakudina HP hungkul anu sote. Babarawakan acan viral. Datang. Jangan viral mah bahaya. ata dipirakeun Obrol TV bahaya Mana naon sieun Di ieu diciduk ke malah dusing. apalan duit pajak mah pajak baheeh ti rakyat di ku rakyat Fasilitas rakyat. fasilitas rakyat model jalan akan gitu urang babeh urang oge. Nyokotan pajak teh yang naon, Cing? Pan wakil rakyat tah. Diwakilan ku babeh urang teh. Anjing teu Karena aing teh. wah bahaya para warga Jadi rakyat mah teu kudu beunghar. Gadis diwakilan ku babeh urang. wah salah yuk berarti yuk nanti anu milih babehna jadi kepala kampung katipu gitu mah katipu eta bahaya. rakyat. Atuh. Milih rakyat teh. Pon memang bersosialisasi tak halus walaupun di luar di tukang geunana ya lumayan we aya Waduh. beli kretek mah mah. iya bahaya ya wah turutan ya Yang nama geuningan aduh geus meraja lela euy kana korupsi nu kada itu teh. korupsi ya mah sebenarnya korupsi Di pangkat anu leutik we nya ke kampung.
Tapi ka luhur ka langit. Nepi ka ditu geuninganan. Wah, ieu mah anjing tigana. Ieu mah nah Lain, lain hayang. tah eta tiga nama hayang anu mah. Lain pan teu kaajakan dewe. Bener kabagian mah. Mun kabagan mah itu 20. Aku aing diajak kabehanana kana kereta aing kurang Lain salian di keredek pakai meuli naon deui? pakai beli sepeda kemari. Meuli sepeda. Oh, sepeda anyar atuh. Sepeda anyar, beca deui. Beca, sepeda, kretek kurang mah. Anjir duit rakyat euy. Gitu cara nama we. Udah kalah nih mamang. Lain. Aduh bayar pajak kalau mau diparake karar itu mah gini. Tuh ceger kitu mah nya. Atuh. Sok we mayarkeun bae. Oh, ada. Tepuguh nya. Urang anu Orang bayar pajak teh jalan anu. fasilitas. Usul bah ditu. Oh, Berarti heula oge. Aya kene lumayan masih balolong saat 5 jam mah beda karena ayo lamun usum hujan jalan barolong, pagarombang, kusruk, naon bahaya rakyat. lo itu. Bunga juga menang nalektor jalan. Pilihan heula tuh tong orang ngobrol. Ah, iya mah euy, terbalik euy. Kumaha tuh deui sistem nang sekarang mah ya. Jadi dilobakeun teh kana pribadi hedon, ulah hedon teuing eta. Dan nyala mun korupsi kudu rapi lah. Kudu rapi jeung mapagaan lah korupsi. lain mapan korupsi, lain mamatan korupsi. Emang ulah lah. Man erek sing rapi. Urang kamari ngadenge teh Ajakan dewek. Babe urang teh nagihan, Oh. tapi babe urang teh bayar pajak anjing. Ah. Jadi si beca jeung keretek jeung sepeda menang meuli teh teu dipajak deh. Jantung atuh da babe urang tukang pajak. Anjir, double eta. Oh. Tuh dilaporkeun ka sanuk saluhureun ke kampung teh. Lurah itu. Lurah laporkeun ka lurah eta mah. Urang. Anjir, sekongkol berarti teh. Liwat geus membudayanya KKN teh. Korupsi, nepotisme. Wah, Ini bener-bener nepotisme lah ieu. Wana gitu. heeh. Bapana solaku jadi pejabat-pejabat. Iya budakna pelondong deh. Atuh. Eta geus Mencerminkan tidak baik gitu mah euy. eta teh cecek-cecek di kelas bawah. Kumpul mau di luhur. Wah, Duitna gede. mana kemarin melihat apa itu sabaraha? Babe aku ya 400 jutaan mah. Anjir. Beca juta. Seberapa karat itu? Keliling. Oke tidak emas seberapa karat itu teh? Bawa kebagian. Nyawa lah, Sekongkol itu. urang ieu mah. Sak urang merek nganaon oding naon. Berarti tahun hareup mah udah dipilih deui. persen Bahaya kieu mah. Harus rakyat jadi fasilitas rakyat dekat tinggali eueuh. Kalah ka hedon we budakna. Berean duit we. Warga 20.000-an ge. Beli deui. Kumaha? Kumaha? saeuna mah engke geus diciduk. Heeh. Kalasan mah diciduk. Leweng ge mah. Mewek nya. Make baju koneng gitu. Baju Shopee. Baju shopping. Doren. Atuh lebih ka kitu mah udah sieun urang oge. Oh eta men kitu sing rapi, ulah-ulah dipang-pangkeun dina media sosial. Soalnya media sosial lain mah geus babari pira babari pira. Udah sieun ieu ciduk-ciduk ieu mah Hapus we mun bisa mah. Soalnya nya kieu ge ente teh balad urang nya. Oh. Ulah cek urang mah tong dihapus bang kayaknya tambahan deui. Naon aya di mah mana pokona fotokeun. Upload beng. Komeji-komejikom. Warna mah kabeh TV naon? Oh gadat. Bagus aing buat TV gitu. Alus. Bahaya lu sikap panggil bisi ku netizen digoreng, naik ke luhur, langsung luhur teh ya. Itu kena Jojo aya nu Anda dijemput cenah di Italian ku rapia leungeun teh. Make baju Shopee. Warna oranye. Kumaha sok urang di talent. kumaha celahnya geus kena mah hapus. Jual di becana. Jual deui jangan jalan we, main jalan. Meana jalan. Apa bae mana ngomong. Terutama jalan harapan 5 orang. Bye mah. Bye. Kalau gitu. Nyari awak balik kana motor ge. Lampu itu lamun anu teh anu keur kakandungan mah teu gugur pianakan. Bogat nugar juga juga. Yang juga lain jalan eta mah. Lain. Geus suhangan saat. Oh, ayeuna kali-kali budak tukang ieu nana, tukang pajagna hedon wae, hedonis. Padahal ulah nyerikeun. Hedon apa? Hedon teh Buat nyeri huntu cenah.
Teuing babehna sarua deh. Pagawe naon deh. Iya, wana lurah. Lurah sih mah. Wah, sekongkol ieu mah. Jauh. Matakan kan cek babe urang ge ulin teh tong jeung nu biasa-biasa, ulin teh jeung nu meh urang teh bisa Pabari gitu. pabari. Berpoyak-poyakna Wah, wargi ulah boleh tiru ieu pagawean teu cereg ieu. Kumaha wa modal ieu geus murid teuing bare Kudu iyalah, mau kudu jadi contoh nu bener, kudu nama. kudu jadi contoh bener, jadi kepala kampung deh. teh. Ya sebagai anak pejabat ya, kudu jadi contoh nu bener. Sama teh. Ke masyarakat teh. Aku misalkan jadi anak pejabat mah yang ngangkat daerah, kumaha carana bisa maju. Ini mah poyak tina hasil korupsi bapak. Oh, bahaya. Oh, da atuh kamari mah loba mere duit babe urang mah wah mau mere duit. Urang teh bingung atuh rek nakeun duit teh pake naon gitu. Aingkeun padahal. Palingan atuh aya gitu mah. Palingan jalan marolong wae. Asa jera rek mayar pajak teh. Oh, jadi hoream urang mah pajak dari carana mah. Jadi orang keras keringat banting tulang teh keur ngabela ke negara gitu nya. Mayar pajak, ai pajak da teu puguh. Pakai ku oknum-oknum. Kalau dipake murid karetek geura. Terus kumaha tuh ieu solusina ya urang ke bayar-bayaan babe. Eta mah tinggal dua solusina teh, narek dijual deui, Narek meuli deui. narek meuli Kemana itu we? ek ngilangkan jejak. Rek asup bui, rek tobat gitu. Nah, eta kitu we kumaha. Oke. Sama diciduk. Bisi viral ke diciduk bahaya. Lumayan dina masalah pajak teh keur sensitif dengan berita teh. Sensitif aya nama. Yang dilalu urang ge goblok gitu. Ieu nang Apa barareuna? Bareunang engke mah tiluhur teh mapai ka handap ka seleksi. Oh, Bapak. Kada eta manggus si wana ulah pipilueun. Mau ada sama na berita masyakur eta sehari taheun teh tina geus moal aya. Anjir bandel ieu mah. Si mah da naon asli utara nongkon berita teh bogeun TV lah. Boga TV. Kamu nang disisinan ku batur sih Ya, bae. nu penting mah hirup senang lo, penting mah senang. Urang jadi bingung ieu. Kumaha lah solusina? Alus ieu nu goreng kumaha euy? Aing lupa. lain goreng urang mah sakur ngan meluruskan gitu. Meluruskan jeung menjerumuskan. Pokoknya menjerumuskan. Ulah bahaya ke orang kalau kita non ngeretelan kalau kita bintang tamu sumber. Oh, isuk deui nya ulah. Ah tembenge sading abayan. Kamu bisa bodoh atuh bikin mikiran ting. Kumaha Urang nang jadi kepikiran euy. Urang jadi sieun jadi kabawa lamun kacariduk dia dua dari kumaha. iya duka ciduk urang mah ada bukti ya. Kabawa aya kabawa transferan geunya. Heeh. Bisa mah hapus. Kamari eceuk urang dibere. Anu Asup anjing. Asup rekening rek nyieun. Atuh janjian akhirnya. hapus Nyeun deui. tulisan viral. Pakai viralna ku ieu ku obrolan. Oh. Gitu. Gak salah murid teh euy. Geus keburu beku ya. Data kitu apalagi sadayana nya ieu di obrolan teh sanes bade pansos sanes bade nyinggung pemerintahan nya setik pansos bae gitu. Ya memang fakta terjadi di lingkungan memang Itu itu nya mau disama ulah tes oknumnya. oknum teu sakaben teu kade Omar. Loba oknum lah. Oknumna nu benerna sawareh etik. Nah, jadi sekali deui palori sadayana ulah dianggap serius, ulah dianggap heroyoge gitu. Dan memang benar-benar aya dina kenyataanna bahwa jadi pejabat teh jadi naon teh ngaranna teh terutama dina perduitan mah sensitifnya. ngeri. Sensitif. Jadi ulah nepikeun ka salah nggunakeun. Salah ngajalankeun amanat. Jadi lamun misalkan pajak dina eta teh kelola we ka fasilitas umum, fasilitas rakyat gitu. Palori sadayana nya hapunten sakali deui ulah kasinggung nonton nepi ka tamat banyak bisa kasinggung. Da ieu mah ngan seukur konten gitu. Ngan seukur konten, hapunten sakali deui beli aya nu ka dagor. Jadi tutup we nya jangan lupa subrek anu encan, anu entos satur nuhun kitu nya itu dukungan sebagai Cilak lalajona. tong hilap pelajaran si tamat gitu tak. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kurang ngopi jadi kurang fokus Kurang fokus.